Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraida wa 'allimuhan nas fa innaha nisful ilmi al hadis. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudroh sareng irodah mantenna dugi kawan si ayeuna kaping 28 Oktober 2023 anu bertepatan sareng kaping 13 Rabiul Tsani 1445 Hijriah. Urang masih kene paparinan kesempatan hirup ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh nandakeun Allah masih keneh nyaah. Allah masih maparinan kesempatan ka urang pikeun naon? Pikeun menjalani, memperbaiki tina kahirupan urang langkung sae pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa ngamanfaatkeun tina waktu sibuk urang, kasibukan urang, tina waktu senggang urang pikeun ibadah ka anjeunna ku jalaran thalabul ilmi. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian dina sonten anu ayeuna cuang ngagali saalit tina firman Allah Subhanahu wa taala dina Quran surat An-Nisa ayat ka-7 ayat ka-8 oge salajengna, nu mana ieu ayat berkaitan sareng naon Pak? Hukum waris. Sok sanoos musim pemilunya, mualah ngabahas pemilu Pak. Berkaitan dengan hukum waris. Dina ayat ka-7 Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali kangge pameget buat laki-laki nasibun ada bagian mimma tarokal walidani tina harta anu ditinggalkeun ku ibu ramana wal aqrabun atanapi karabat caketna, kerabat dekatnya, walin nisai oge kitu kangge para istri wanita-wanita nasibun ada mendapatkan bagian mimma tarokal walidan tina harta anu ditinggalkeun ku ibu ramana mimma qalla min wal aqrabun oge kurawargana kerabatna mimma qalla au kasur. Apakah bagian itu sedikit atau lebih banyak? Bade salit bade seueur ya. Nasiban bagian-bagian mafruḍo anu tos ditangtoskeun. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Ieu ayat berkaitan sareng atanapi ngahapus tina kebiasaan hukum orang-orang kafir jahiliyah ngeunaan naon nyaeta ngeunaan tata cara pembagian tina harta waris harta pusaka anu dikantunkeun ku kulawargana. Naon margina
margi dina zaman jahiliyah jalmi-jalmi atanapi kulawarga anu berhak kenging bagian atau sebagai ahli waris di jalmi anu ngantunkeun mung pameget wungkul Pak. Jadi wayah nanya Bu, para ibu mah teu kabagean. Para ibu istrinya sendiri ya, anak perempuannya sendiri sama dia juga tidak mendapatkan bagian. Bahkan ada yang berpendapat bukan hanya anak laki-laki itu secara umum. Jadi yang berhak mendapatkan bagian warisan dari orang yang meninggal, keluarga yang meninggal itu adalah anak laki-laki yang sudah dewasa, yang memiliki kemampuan untuk berperang, melanjutkan perjuangan orang tuanya, tah gitu Pak. Jadi lamun budakna leutik keneh, pameget komo istri mah, ya, putrana. Pala istri oge sami eta teh teu kaeng bagian. Bahkan kebiasaan jahiliyah ini ya, mun ditakdirkeun putrana ngan istri unggul Pak, ya, eta harta kamanakeun? Ya, neangan anak angkat Pak. Leuwih-leuwih keur naon? Ngabelaan kulawarga meneruskan perjuangan nu jadi bapana eta teh. Neangan anak sanu jago bisa neruskeun perjuangan bapang ge. Lamun teu gaduheun putra pameget kitu nya Bu. Dia mencari anak tetanggana saha nu bisa jadi ahli warisna, tah dugi ka kituna. Tah makana sumpingna Islam menghapus hukum-hukum jahiliyah seperti itu. Makana kusumpingna Islam nya ulah nganggap Islam tidak adil. Kusumpingna Islam terus orang-orang wanita-wanita membuat modernisasi kesetaraan gender, cenah kitu nya Bu. Ingin mendapatkan hukum yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Justru ku ayana Islam tuh, coba bayangkan, lamun Islam teu muncul dicana ku Rasulullah, diluruskan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada wanita-wanita yang hidup. Zaman kafir jahiliyah wanita itu dibunuh. Jadi nu jadi anak kubur koropesnya Pak. Jadi memang menjadi kebanggaan orang kafir jahiliyah baheula naon anak laki-laki gitu. Jadi wirang lamun ngagaduhan putri pameng istri gitu nya, ngagaduhan anak istri. Mending kumaha? Mending dikubur hirup-hirup tak kitu kebiasaan jahiliyah. Termasuk masalah pusaka atanapi harta waris. Islam mengadakan perubahan, bukan hanya laki-laki tapi wanita-wanita, para istri, anak perempuan juga dia berhak untuk mendapatkan bagian. Berapa bagiannya? Nanti etamanya Pak ayat. Aturan-aturan dina ayat-ayat salajengna atanapi dina hadis-hadisna. Yang pasti lirijali kangge pameget nasibun ada bagian. Walin nisai oge page para wanita nasibun juga akan mendapatkan bagian. Apakah wanita itu mendapatkan bagiannya lebih sedikit? Au kasur atau lebih banyak? Tergantung naon? Ya. Tergantung iya kedekatan hubungannya dengan orang yang meninggal. Makin jauh hubungan darahnya, makin jauh hubungan kekerabatannya, maka bagiannya akan lebih berbeda, lebih jauh lagi. Langkung saalit. Tapi langkung caket, nah, maka dia akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Hadirin hadirat ihwatu iman rahimakumullah. Dina ayat ka-8 Allah Subhanahu wa taala ngadawu wa idza hadaral qismata. Jeung lamun nalika pembagian, waktu pembagian itu hadir. Ibu bapak ya, sebagai ahli waris nuju ngabagikeun tina harta waris anu dikantunkeun ku kulawargina. Tah di dinya teh aya saha Pak? Aya nu hadir. Ulul kurba, kaum kerabat dulur urang. Wal yatama, jalmi yatim, anak yatim. Wal masakin, jalmi-jalmi miskin. Parzukuhum. Nah, maka hok pasihan ku aranjeun maranehna minhu tina eta harta waris. Wa qulu lahum oge carioskeun ku anjeun ka maranehna
kaulam ma'rufa ku cariosan anu sae. Tah ieu ayat dalil berhubungan sareng naon? Nalika aya kulawarga, tatangga anu caket, kerabat dekat, anak yatim anu memang sanes bagian dari ahli waris, tapi didinya aya ya. Baca urang mah nguping naon ya, Pak? Nguping naon, Pak? Waduh, cenah ieu beka bagi-bagi nya tah tatangga teh kitu nya cek paribasana lah. Uang dengarna atuh cenah tah kitu nya. Matak betul, Bu. Islam mengajarkan bukan hanya membagikan kepada ahli waris yang memang berhak. Tos pasti etamanya. Orang yang berhak mendapatkan, dia akan mendapatkan bagian dengan ukuran yang ditentukan. Ya. Tapi ya kumaha, cenah aya tatangga ningalikeun. Nah, apakah dia sebagai saksi ataupun tidak? Atanapi ibu, bapak ngagaduhan tatanggi anu hirupna miskin, atanapi aya nu ditinggalkeun ku ibu rama disebut anak yatim. Ya. Kahade nya, Bu. Ulah hawak ku sorangan. Ya, diborong ku sorangan lah, da itu mah lain kulawarga urang. Sementara kulawarga pun sementara tatanggina ya, anak yatim eta ya, ngupingkeun berita tentang naon? Tentang pembagian eta tah. Ya. Etika Islam boleh untuk membagikan kepada mereka yang bukan bagian dari ahli waris. Wakulu hok oge anjeun nyarios talah kitunya Pak. Puntenlah ieu aya sakedik ya, ditinggalin ti bapak ti apa kapungkur, mudah-mudahan manfaat kangge anjeun tah kitunya Pak. Kaulam ma'rufa ku cariosan anu sae melongkeun siga nu hayang tah ulah kitunya Pak. Ngabibita nembong-nembong diberitakeun umpamana gitu dengan sekian-sekian harta peninggalannya gitu ya. Tapi hok urang berbagi kepada tetangga, kepada anak yatim, kepada kerabat-kerabat urang nu memang tidak mendapatkan. Contohnya Pak, aya kulawarga urang, kerabat urang anu sadarah tapi memang teu kenging bagian kan itu aya. Ya. Dia adalah keluarga bagian dari keluarga kita tapi tidak termasuk ahli waris. Sedengkeun aya di dinya ngeringan ruang riungnya Pak. Ulah senang alamot surupnya Pak, pasihan permen we ku bapak gitu nya. Beri dia sedikit, beri dia bagian dari apa? Dari harta yang ditinggalkannya tak gitu. Wal yahsalladzina law taroku anjeun kudu sieun. Lamun anjeun ninggalkeun min khalfihim ti turunan anjeun min khalfihim dzurriyyatahum ti tukangeun anjeun durriyatahum keturunan diapan anu lemah. Numutkeun para ulama ieu bisa dua kategori. Kahiji lemah secara materi. Nah, anu kadua lemah secara ilmu. Nah, ieu hubunganna sareng bab harta. Ulah nepi ka jantenan nya Pak. Seorang ahli waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut, sementara dia tidak meninggalkan harta sepeser pun. Bakat bapak ku takwana ka Allah nepi ka wasiat ieu harta ya, bisa jadi pacengkadan, bisa jadi paributan kulawarga geus bikeun ka masjid kabeh. Wakafkeun ka ditu. Dia membuat wasiat dengan kehendaknya sendiri, sementara dia punya anak, istri, keluarga yang memang dia harus membutuhkan. Oloho gitu. Tah teu kenging Islam teu ngajarkeun gitu. Pamidina rawat Ibnu Abbas ya. Ieu ayat berkaitan sareng saha? Hiji jalmi anu wasiatnya berwasiat hoyong masihkeun hartana sadayana gitu ya. Sementara dia punya anak keluarga gitu. Maka disumpingan ku Rasulullah SAW gitu. Ya.
dengan membuat wasiat aturan seperti itu, dengan menghabiskan harta warisannya, harta pusakanya gitu ya. Sehingga aranjeuna hidup terlunta-lunta. Makanya dina eta ayat wal yahsyalladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyah kade diafan anjeun ulah ninggalkeun keturunan anjeun dina kaayaan miskin. Upami ningali kana salah sawios hadis dina riwayat anu sanes anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dahola ala Sa'd bin Abi Waqqas nalika anjeunna Rasulullah nuju ngalongok Sa'ad bin Abi Waqqas qala Sa'ad bin Abi Waqqas nyarios ya Rasulullah wahai Rasulullah inni dumalin saestuna kami ngagaduhan harta wala yarisuni illabnatun jeung teu aya anu ngawarisan tina ieu harta kaula teh nya angin ti putri abi hiji-hijina. Jadi ahli waris teh kan siapa? Seorang anak perempuan. Apa atasaddaqo bisulusai mali? Maka saur Sa'ad bin Waqqas wahai Rasul nah abi kenging nyodakohkeun ieu harta 2/3 ka batur. Karena yakin hebetnya Pak 2/3 disodakohkeun diwakafkeun berarti sesa saberapa? 1/3 ka kangge anakna baru jadi ahli warisna. Qala maka Rasulullah sallam ngawar la ulah kitu. Ulah ngawariskeun hartana 2/3 nya. La qala pasulus kumatu lamun 1/3. Qala wasulusu kasir cekap 1/3 ge seueur. Maka ieu sebagai aturan oge aya dina hadis anu sanes wasiat nya. Naon wasiat teh Pak? Amanatnya yang diucapkan oleh orang yang akan meninggal berkaitan dengan apa? Dengan harta yang ditinggalkannya. Kahade anak king titip ieu harta ulah diseepkeun kangge anjeun sadaya nitip bapaknya 25%. Nah, tina harta bapak pasikeun ka masjid pede. Nah, gitu. Kenging Pak? Kenging. Nu penting eta wasiat teu kenging ngalangkungan ti 1/3 maksimal gitu nya. 33,3% atau 1/3. Lebih dari itu tidak boleh. Sok sanaos sae nya Pak masalah harta. Tapi Islam mengajarkan tidak boleh seperti itu. Sebab apa? Kamu punya anak, kamu punya tanggung jawab dan hak-hak mereka ada di dalam diri kamu. Ulah nepika gitu nya. Saur Rasulullah sallam innaka angtadaro warasatakal agniya nalika anjeun ninggalkeun anak turunan anjeun dina kayaan beunghar kecukupan khairun langkung sae min ayyatadaro min angtadarahum daripada anjeun ninggalkeun keturunan anjeun yatakaffafuna manehna teh naon terlunta-lunta hirupna miskin ya. Menta-menta ka jalma anu lain tuh kan. Hanya apa? Untuk mementingkan dirinya sendiri. Tapi dah jarang ya Pak. Ketika orang kaya meninggalkan harta pusaka, biasanya harta itu akan lebih condong diberikan kepada keluarganya. Ya. Sedikit sekali orang yang akan mengimpakan, mengeluarkan hartanya di jalan Allah sampai semuanya gitunya. Langki lah gitunya. Dia lebih peduli kepada anak dan keturunannya. Tapi bilih gitunya apa? Bilih aya gitu. Ieu teh jalmi alim, jalmi takwa, juhud cek paribasananya Pak. Ya. Lebih mementingkan kehidupan akhirat nanti, urang geus impak naon tina harta urang nepi ka naon hartana ludes beak dibagikeun ka jalma fakir, jalma miskin. Sementara orang yang ditinggalkan budakna biayaaneun, budakna sakolahkeun gitu ya Pak. Anu hiji can gaduheun bumi umpamananya, nu hiji uruseun deui keneh karek 4 tahun 5 tahun, maka disitulah kewajiban kita salerusna. Ya. Maka jangan tak gitu. Wal yasalladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afan.
Anu kadua numutkeun para ulama nu sebat diafan, lemah di dieu lemah ilmu cenah. Sok sanos ieu ayat berkaitan sareng harta pusaka gitu nya. Kalau dalam ilmu pendidikan ieu berkaitan dengan ilmu. Ulah nepi ka urang ngantunkeun anak incu katurunan urang dina kayaan bodoh nya. Sangsara ilmuna. Ieu teh naon kawajiban urang pikeun ngatik ngadidik kanu janten anak keturunan urang. Kewajiban urang sebagai orang tua. Kewajiban kita sebagai ibu untuk mencerdaskan, untuk mendidik mereka sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang berilmu. Ari bapana pinter, ajengan ustad, ari budakna buraong diantep. Teu wawuh kana salat, teu ngarti kana aurat umpamananya Pak, Bu. Sok aya nu kitu. Ajengan ustad tersohor gini budakna muka nutup auratnya Pak. Sok mangnyaahkeun nya. Ditiungan saukur nyampai wungkul gitu. Ya, secara agama ilmu agama itu seperti itu. Atau secara ilmu-ilmu yang lain gitu. Ulah nepi ka kumaha ngabelaan naon, ngabelaan usaha dirina ya. Ngabelaan infak keur dirina, amal soleh keur dirina sehingga naon budakna teu disakolakeun. Aya anu kitu ge. Jadi nyaah harta pikeun nyakolakeun budak teh. Ya. Budak teh lah geus we cukup ka SD, cukup ka SMP, baheula ge bapak cenangan ka SMP tuh sukses hirup ayeuna jadi jalma sukses. Ya. Ya. Kan teu sami nya Pak kitu nya. Ya. Kahirupan ayeuna meureun kitu nya Pak. Mau disebut standar tehnya, standar keilmuan, standar administrasi. Mun bapak baheula urang baheula saukur ngan dugi ka SM Pak, ya SMA nya wajar gitu nya. Terus ayeuna disebut naon Pak? Ya. Ijazah namanya. Lah segala perkara itu kan. Bukan sebagai tanda dia lulus tapi memang sebagai bukti administrasinya memang diperlukan tina aspek kahirupan anak. Ulah nepi ka kumaha hirup ya. Hirup ku harta bandana, beak harta bandana pikeun nyumponan dirina sorangan seperti sementawis anak kulawargana hidup terlunta-lunta. Tah ieu nu penting dina ilmu pendidikan. Nalika urang hirup di dunia jangan sampai ulah nepikeun ninggalkeun anak keturunan dina kayaan lemah secara ilmu. Lemah fisikna ulah kitu nya Pak, nepi ka kurang gizi. Lah tos cukup le tuang mah sareng kerupuknya infakkeun we nu 100.000. Teu kenging kitu ge nya Pak. Infak 100.000 ari tuang 5.000-an jeung uyah kitu nya jeung asin. Dengan makanan-makanan yang tidak bergizi teu kenging oge kitu nya Bu. Tapi harus seimbang. Mana yang jadi hak keluarga, gitunya. Mana yang jadi prioritas tina hartana, berapa persen bagiannya, gitunya. Kedah tiasa eta teh diatur. Urang gaduh rezeki sakieu, ieu keur budak, ieu sakola, ieu keur bekelna, ieu keur iuranana benernya. Tak ieu kangge bojona pengintennya. Oh ieu kangge dapurna gitunya Pak. 30.000 cekap Pak? Insyaallah cekapnya. 1.000 ewang, budak 1.000 ewang. Kan teu tanah naon. Artinya dia sudah bisa memanage tina harta, tina rezeki anu dititipkeun ku Allah ka anjeunna. Ya ayyuhalladzina amanu. Bener. Dina ayat salanjutna, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Saestuna jalma-jalma anu ngadahar puntennya. Anu nuang amwalal yatama harta anak yatim zulman dengan cara zolim. Tak ieu teh naon? Tong dugi ka anak yatim. Saha anak yatim teh? Boh bade anak urang ya Pak. Anu dikantun ke urang sebut anak yatim. Gitu. Tong dugi ka naon? Urang nuang harta anak nu jadi milik harta urang. Harta anak urang teh dituang ku urang. Atanapi kuno hirupna sami urang sebagai keluargana
urang sebagai pamana bibina gitu. Jangan sampai ulah nepi ka urang nuang harta nu sanes bagian tina milik urang. Ya. Itu anaknya berhak mendapatkan sekian. Ya. Itu anak laki-lakinya dia berhak mendapatkan bagian yang tertentu oge. Ya. Oh itu istrina kedah kenging bagian sakitu. Ulah keneh-kenehnya Pak budakna alit keneh can ngartoseun lah tose diurus ku urang. Alasan eta mah nya Pak ngurus anak yatim pada anak yatimna beunghar. Pada hayang gitu nya. Dengan upaya naon ngorowotan ya. Budakna badag harta warisna seep tah teu kenging. Ya. Tapi kenging teu urang nuang buat kebutuhan pengurusan anak tersebut. Boleh eta mah beda deui, benten deui nya Pak. Taya diungkapkeun dina Qur'an dina ayat kagenep. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Anjeun diuji ya, ku anak yatim. Nalika eta anak yatim ninggalkeun harta pusaka ya. Hatta idza balagun nikah dugi ka eta anak yatim teh baleg dewasa. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala taquluha israfan. Nah, kade anjeun ulah nuang tina harta anak yatim eta israfan dengan cara berlebih. Jadi kalau hanya sekedar ngan saukur mengeluarkan mengambil untuk membiayai ya itunya anak yatim alo urangna nya umpamanya Pak alo urangna tuang sareng endognya urang ge tuang sareng endog gitu nya pami alo urangna tuangna sareng goreng hayam urang oge tuangna sareng goreng hayam teu naon Pak teu naon ulah kieu nya Pak ari anak yatim alo urang pasian sareng goreng asin ai urang sareng fried chicken tibalik ari alo urang gitu sareng ceplok endog ari urang sareng gepuk gimana ari alo urang sareng kurupuk urang sareng gule umpamana gitu nya kurupukna ka alonakeun gulena kangge urang teu kenging artinya kita memakan bukan bagian dari hak kita ta itu kalau hanya sekedar mengambil untuk kebutuhan dia dan kebutuhan kita sebagai keluarga yang mengurus keponakan kita alo urang teu naon innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman surah Allah innama yaquluna fi butunihim naro nalika eta jalma ngadahar harta anak yatim berarti dia memakan harta yang bukan miliknya innama yaquluna fi butunihim naro sanyana eta jalma teh geus ngadahar seuneu neraka bibit-bibit siksa azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkaitan dengan harta pusaka atau harta waris. Kumaha cara pembagianana? Cara pembagian oge sareng sabaraha bagian-bagian ti kulawarga anu dikantunkeun ieu dijelaskeun dina ayat ka-11 sareng ka ayat 12 dina surat An-Nisa. Atanapi dina ayat pangujungna terakhir. Surat An-Nisa sabar ayat, Pak? Bu, aya sabar ayat surat An-Nisa? Hok Bu tingali heula. Pami telepatna ayat 170 genep. Ya Bu, laras Bu. Larasnya 170 genep ayat. Tah ayat 170 genep. Ayat 11, ayat 12 eta tentang bagian-bagian ahli waris. Boh putra istri, boh putra pameget, boh ibu, boh bapana, boh kerabatna gitu. Oge aya dina hadis-hadisna. Hadirin hadirat ihwatu iman rahimakumullah. Tah Allah Subhanahu wa taala ya, menggambarkan ngajarkeun aturan-aturan undang-undang yang berkaitan sareng harta waris. Oge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marentahkeun
Urang kedah terang ilmuna, urang kedah diajarnya Pak. Terang teu Pak ilmuna? Henteu. Pami teu terang urang kedah diajar. Ta'allamul faraid. Anjeun kudu diajar tentang ilmu faraid. Wa allimu hannas oge ajarkeun ku anjeun ka sakabeh manusia. Jadi tong urang unggul Pak. Urang sebagai ayah, istri oge kedah terangeun, pala putra oge kedah uningaeun nya Bu. Untuk apa itu? Ya. Supaya engke Pak Bu, dina waktu pembagian moal aya istilah parasea. Da kunaon terjadi parasea teh? Tah eta kusabab teu gaduh ilmuna, teu paham tina ilmu eta. Da ngarasa diri teh ieu teh anak bapa, da urang teh anak bapa, dua anak ge nya teu dibeda-bedanya Pak. Sehingga kumaha cenah istri bade pameget, maknya cenah kudu dibeda-beda. Ya. Mana letak keadilanana cenah? Gitu ya. Ya Pak. Pak Haji gaduh putra pameget sore hiji. Budah putra pameget 2, gaduh putra istri 4, 2 pameget 2 istri, mun gaduh harta 1 miliar tos berarti 250 juta ewang kan gitunya, rata cenah adil kan urang ge sami-sami putra si bapa. Kan Islam mah teu ngatur seperti kitu ya Pak. Nu disebat adil bukan berarti sama ya Pak. Terus Pak, yang disebut adil bukan berarti sama. Tapi yang disebut adil adalah membagikan atau memberikan sesuai dengan kebutuhan. Kunaon Islam membedakan buat laki-laki putra pameget sareng putra istri. Nah, kunaon benten antara suami dengan istrinya Pak gitu ya. Tinggal Pak. Wanita setengah bagian tina laki-laki gitu nya secara umum. Istri setengah bagian dari suami, betul Pak? Kalau istri mendapatkan 1/4, berarti suami mendapatkan setengah, 2/4. Kalau istri mendapatkan 1/8, berarti suami 1/4 alias 2/8. Tuh kan, pameget mah 2 kali lipat. Ya. Bade putra sami gitu, lirijali nasibum mi apa? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil ungsayain. Kangge pameget kangge bagian 2 bagian tinu istri. Ya. Apakah adil ya? Itu memang aturan-aturan atau ditetapkan ku Allah. Adil ya adil. Di mana letak keadilanana, Pak? Cik, Pak, di mana? Ketika laki-laki mendapatkan 2 bagian, sementara istri mendapatkan setengah bagian dari laki-laki. Di mana letak adilna, Bu? Pilih ibu gitu. Lah, eta Pak, betul 100. Naon sababna? Sabab ari istri mah teu punya tanggung jawab, tanggungan. Sementara anak laki-laki ketika dia sudah menikah atau akan menikah, dia punya tanggung jawab dan tanggungan, punya kewajiban dari hartanya. Istri mabuknya upami kenging bagian 200 juta teh 100% janten milikna. Ya itu ya Pak. Ya. Tapi pameget lamun kenging 400 juta 202 kali lipat tinu istri. Bukan hanya untuk dirinya. Keur dirina, keur anakna, keur istrina oge da gaduh kawajiban itu kan. Mun dietang-etang mah Bu, seueur keneh istri, seueur keneh pameget bagianana. Seueur keneh istri. Tapi kunaonnya zaman ayeuna orang merasa tidak adil dengan aturan-aturan pembagian waris menurut aturan Islam seperti itu. Seperti berapa? Wah. Batas minimal pangsaena kenapa? Iya. Berapa jarak waktu harta itu harus dibagikan? Itunya. Dina aturan Islam memang teu aya waktos.
sadinten 2 dinten. Tapi ya Pak, Islam menyuruh kepada keluarga itu harus segera membereskannya. Naon margina? Sabab eta harta anu dikantunkeun teh hak siapa Pak? Hak Allah. Urang katitipan harta 5 miliar, terus urang ngantunkeun. Namina ge katitipannya Pak. Nalika urang ngantunkeun alam dunia ieu harta milik nusaha? Anu Allah da urang mangan saukur katitipan. Terus eta nalika orang tuana anu ngantunkeun nya ieu harta, terus teh aya nu nyepengna kitu nya nu dititipanana. Ieu eka manakeun manya terlunta-lunta naon teh palaruguhnya bisa jadi seep atau ical ka mananya Pak? Maka Islam mengajarkan segeralah untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Bilih kieu deui nya Pak, gaduh tanah sekian hektar seep pajegna. Gaduh perusahaan bayar pajegna. Tungtungna mah naon? Ditunda-tunda duit kamang tahun-tahun eta harta seep ku pajeg. Ku ngurus dirina kulawargana, padahal itu belum tentu hak bagianana. Maka kitu nya Pak anu kedah disegerakeun teh kahiji tina harta pusakana, anu kadua nguburkeun mayitna teh keng diengke-engke. Ketika orang meninggal lebih baik untuk disegerakan dikuburkan kitu nya. Tah kitu mohon leres. Iya. Ketika seseorang meninggal, nya sok aya, ya gitunya. Amplop bela sungkawa ka kulawarga, itu harta siapa? Betul, harta dia. Nah, yang termasuk bagian ke dijumlahkeun di utang dia etang-etangnya Pak. KHD nya sanes harta untuk orang yang meninggal itu. Pak, sanes harta untuk orang yang ditinggalkan. Tapi eta harta orang yang meninggal termasuk bagian dari harta yang akan diberikan kepada ahli waris. Makanya tadi leres iraha eta teh secepatnya. Jangan sampai harta itu tidak ada pemiliknya. Kan gitu ya Pak? Iya harta 5 miliar nu saha? Nu anakna, anu uwana, anu istrina, atau anu carogena. Kan belum jelas ketentuan pemiliknya. Ujug-ujug sumping we ti bagian naon, sumping ti bagian ya kedah ngaluarkeun sakitu. Tadi khawatirkan harta itu habis, belum jelas pemiliknya. Maka segeralah bagikan. Tapi nging oge nya Pak. Dikuburkeun ge acan tos utang etangnya. Usaha. Betul. Iya. Tidak boleh dipakai untuk usaha, apalagi usaha itu untuk dirinya sendiri. Kecuali ya kompromi heula. Jadi jelaskan dulu, ieu putra kaeng sabaraha, ieu putra nu istri bagian sabaraha, kumaha mun ieu harta supaya teu seep nya, juang pakai usaha weh. Nah, putra nu istri nyimpen saham 25%, da istri ieu nu pameget da keng 2 bagian berarti nyimpen sahamna 50% gitunya tina hartana kenging pami kitu mah. Kalau sudah jelas siapa yang berhak mendapat bagianana. Ari can jelas mah tong buku-buku paserkeun kana tanah nya simpen di ditu seuna bergolang engke eta milik saha keuntunganananya Pak tepuguh tejelas gitu ya. Pakai pakai tahlilan heula dibagi-bagikeun deui gitu ya. Sebelum harta pusaka itu diberikan kepada ahli warisnya, ya, kahiji keluarkan dulu untuk biaya jenazahnya si mati. Ya. Nu kadua, ya, lunasi dulu hutangnya, pamigaduhan hutang. Nu katilu laksanakeun wasiatna upami gaduh wasiat kade nya. Cumponan heula eta kawajiban nu ti orang nu ngantunkeun. Ulah nepi ka gaduheun hutang can dibayar.
wasiatna can dilaksanakeun. Jenazah nama beren atosnya ribut we hartana dibagikeun. Tiba-tiba aya debt kolektor lagi. Maaf, perusahaan ini ya punya hutang kepada saya 700 juta. Ai hartana 1 miliar. Berarti ngan nyesa 300 juta padahal tos dibagikeun. Kan bingungnya, Pak. Itu. Tunaikan dulu hutangna. Naon sababna, Pak Margina? Nalika seorang meninggal dan dia masih punya hutang, dia akan tertunda masuk surga. Sing karunyanya, Pak. Ulah urang ribut hayang asup ka surga, urang hayang ribut-ribut nuang tina eta pusakana, sementara orang tua kita sendiri tertunda jadi ahli surga sebab kita tidak membayar melunasi hutangnya. Lunasi dulu hutangnya. Ya. Selesaikan dulu wasiatnya. Aya sesa hok bagikeun. Upami teu aya wayahna. Kumaha Ustad lamun hutangna langkung seueur tibatan harta warisna. Ya, osok aya nu kitu, Pak. Bisa saja ada kejadian, ya. Dia hanya meninggalkan harta 200 juta, perusahaannya bangkrut, punya hutang 500 juta, tutupan heula 200 juta. Gaduh kene hutang sabaraha 300 juta. Tuh, boro-boro urang nuang tina harta warisna ya, Pak. Tah justru orang sebagai keluarga yang ditinggalkan wajib untuk menutupi hutang keluarga kita, ya, Pak. Itu aturanana. Ya. Kita sebagai keluarga terdekat wajib untuk menutupi hutang. Da baheula urang bisa kieu ku sabab si bapa. Leres, Pak? Urang tiasa sakola nepi ka luhur jadi kieu teh ku sabab ibu. Maka hok bereskeun heula urusan eta nu hubunganna antar sesama manusia. Ya. Ada ieu Bapak kasusna dina hiji zaman sahabat. Ketika ada seorang sahabat meninggal dunia, maka Rasul bertanya, "Apakah dia punya hutang?" "Oh iya, dia punya hutang, wahai Rasul." "Oh geus atuh, hok salatan ku anjeun." Dugi ka Rasul alim nyolatan jenazah anu gaduh hutang. Eta mung khusus Rasul. Ai urang mah kenging ya, Pak. Jadi para sahabat diperintahkan untuk menyolatkan. Sementara Rasul tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Tapi saur Rasul, naha aya cenah kulawargana anu bisa nutupan, oh teu aya cenah. Sabab teu gaduheun kulawarga, ya. Atau keluargana dalam keadaan miskin sami. Hok atuh ti anjeun cenah. Saha ti para sahabat anu bade nutupan hutangna. Oh ya kami wahai Rasulullah keun ku kaula ku abdi ditutupan hutangna. Sampai Rasul nyolatan eta jenazah tuh. Ieu pelajarannya, Pak. Jika ada keluarga kerabat terdekatnya memang keadaannya tidak mampu, boleh dari keluarga lain atau dari pihak lain untuk menutupi hutang. Tapi tong api-apinya di ya. Alim ngaluarkeun harta milikna pikeun nutupan hutang kulawarga dulurna teh kaenge oge itunya. Innama wa huwa yungsa saur Rasulullah ieu ilmu faraid wa huwa yang yungsa anu bakal dipopohkeun ku jalma-jalma. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Jeung ilmu faraid ieu hiji ilmu anu bakal pangheulana dicabut ti umat kaula. Nu kahiji ilmu faraid, ilmu anu bakal dipopohokeun. Kahiji dia tidak mau belajar. Urang embung apa masalah ilmu ieu. Dah da cenah aturanna kitulah tidak adil. Jangan pakai aturan undang-undang ilmu waris itu seperti itu. Geus we pakai aturan adat urang lah cenah kitu. Artinya dia tidak mau belajar, orang sudah melupakan. Atanapi dia sudah tahu tentang ilmu faraid, tapi teu ngamalkeun ilmuna. Tos terangeun nya. Urang bakal bagian kayak sakitu, nu ieu bagian sakieu, nu itu sakitu. Lah geus ulah dipake. Geus weh, nu penting mah urang rukun, tentrem. Nah, teu ribut, cuang bagi rata weh. Kenging teh, Pak.
Tidak boleh, awas, tidak boleh. Sebab orang mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, dia punya hak-haknya tertentu. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Pangemut Rasul, ieu ilmu hiji ilmu anu bakal pangpayuna dicabut di umat kaula. Sehingga naon? Tidak ada lagi orang yang mau belajar teu aya di jalmi anu daek ngamalkeun ieu ilmu, bahaya. Ya, itu ya. Bisa jadi satu waktu, di satu masa, orang sudah tidak memperdulikan lagi tentang ilmu waris. Makanya kangge urang, supaya ilmu ieu tetap terjaga, yuk ku urang belajar, oge ku urang ajarkeun ka putra-putra urang. Supaya urang tos ngantunkeun, bisa diteruskeun ku putra urang. Oge putra urang ge bisa ngajarkeun kanu jadi anak incu urang. Hadirin hadirat ihwatu iman rahimakumullah. Sakitu we sekedar. Oh, mangga. Iya betul memang. Betul ya Pak. Tapi kalau dalam anu saemut kusim kuring, ketika orang menjadi nasabah atau bagian nasabah asuransi, dia masih punya hutang, tanggungan kepada asuransinya, dibebaskan gitu ya Pak. Bukan hanya sekedar asuransi. Bapak gak ngiridit mobil 5 tahunan, 6 2 sasi ditakdirkeun pupus. Lunas Pak eta teh. Dina aturan undang-undang. Artinya sudah tidak menjadi beban orang yang meninggal, apalagi menjadi beban tanggungan keluarga, sudah tidak lagi. Itu ada undang-undangan nusa emut simkuring gitunya Pak. Asuransinya sami gitu. Bahkan ketika orang yang meninggal bukan untuk membayar lagi, tapi orang yang meninggal dia akan mendapatkan santunan dari pihak asuransi. Betul, aya tatangi ya Pak. Tatangi simkuring aya. Ngantunkeun nya walau alam gaduheun asuransi santai namanya. Betul ngiringnya asuransi gitu ya. Ketika dia meninggal ya, ternyata dia mendapatkan bagian ti asuransi jiwa. Nah, gitu. Dan memang harta mah ulah nungtut ka jalma nu geus maot itu ya, Pak. Itu dina Islam. Akhirnya mereka juga tahu orang yang mati ek dipenta naon nya Pak da geus maot. Apa keluarganya? Oh, tidak tahu apa-apa keluargana oge. Maka aturan-aturan undang-undang di urang oge sami. Aturan perbankan, aturan asuransi tidak membebankan kepada orang yang sudah meninggal. Justru orang yang meninggal diberikan santunan. Atas. Oh ya. Nanggung hutang. Insya Allah henteu Bu. Sabab naon? Pihak asuransi juga sudah membebaskan. Ya. Ketika dia memang ya memakan harta tina asuransina, tina memakan tina kreditna, umpamananya Pak, gitu nya. Tos jadi milikna. Padahal eta teh harta lain milikna da cicilin keneh nya Pak. Tapi pihak orang yang berpiutang sudah membebaskan. Artinya apa? Ketika dia sudah membebaskan, artinya dia tidak punya hutang lagi. Pamit tos tegaduh hutang berarti tos bebas ya. Moal tertunda pikeun lebet ka surga. Tapi ada harta yang memang tidak dihibahkan seperti dari kamu putra atau sarageng dihibahkan terus kayak ini perlu kene terus kendaraan terus ini ke barudak kalangka orang tengusir atau orang kumaha. Iya. Apakah yang dihibahkan sah? Oh ya. Keras bukan buat itu memang kan kepanjangnya berdasarkan ilmu pengalaman kita bukan itu memang. Iya. Betul, kadang sok aya kajantenan gitu Bu. Ketika orang, lagi ya, ada yang disebut harta waris, ada yang disebut harta hibah. Bentena naon?
Harta waris mah harta yang diberikan setelah orang itu meninggal. Aya harta hibah naon? Harta yang diberikan ketika dia masih hidup. Ya. Gaduh putra nu pameget 3, pasihan mobil hiji ewang. Ya gitu. Gaduh putra anu istri 2an, pasihan bumi hiji ewang. Tanya istri hiji, pameget hiji gitu sami. Anu hiji pasihan mobil, nu hiji pasihan bumi, hargana sami, nu ieu 500 juta, nu ieu 500 juta. Sami istri jeung pameget, kenging teu? Kenging, da eta mah hibah sanes waris. Ya. Betul, kadang sok aya gitu. Nu ieu pasihan tanah, nu ieu dibalong, nu ieu bumi, nu ieu mobil sebelum dia meninggal. Boleh. Nalika meninggal dunia, masih adakah harta tersisa di luar hibah itu? Oh ada, tah barulah itu yang disebut bagian harta warisnya. Jadi engke teu kenging kieu. 500 juta harta warisna, terus nu itu dietang deui nu tos dibakis. Nu tos dipasihkeun ka putra-putrana nuju masih kana hirup, teu kenging, nya kade teu kenging. Itu sudah dihibahkan kepada anak-anaknya. Apakah lebih besar bagiannya dari laki-laki si istri eta? Bisa, boleh saja. Dan nu putra pameget matos nikah, nya usaha namapan, anu istri mah si bungsu can nikah, can gaduheun bumi, bisa jadi dia mendapatkan 3 kali lipat dari anak laki-lakinya. Boleh, da eta mah hubungan di luar, itu waris itu. Ketika dia meninggal, oh aya sesana 1 miliar deui, tah berarti eta di luar harta hibah. Oh, tekeng. Iya. Makana bab harta mah kedah tertulisnya, Pak. Kedah jelas administrasinya. Ketika dia menyerahkan hibah berupa mobil, tos ganti ke namana jadi milikna. Ketika dia menghibahkan sebuah rumah, robah sebagai tanda miliknya seorang anak tersebut. Jadi nalika anjeunna ngantunkeun, ini bukan harta ayah saya, dia sudah hibahkan kepada saya. Ini sudah atas nama saya. Ini kendaraan sudah jadi milik anak laki-laki saya. Gitu. Tapi kalau perusahaannya masih dikelola bapaknya, tidak akan perusahaan. Maksudnya dia dihibahkan, maksudnya hartana dengan perusahaan. Masih kena di cepeng. Oh, iya. Tidak langsung dihibahkan. Ya Mas ya betul. Memang ya, iya harta milik anjeun 500 juta. Ngan lah tos weh diusahakeun dicepeng heula dikelola ku bapak. Nah, gitu. Kenging. Berarti sudah ada ungkapan dia mewakaf atau menghibahkan buat anaknya. Jadi engke upami ngantunkeun potong heula tah ieu bagian abi da ieu mah saham abi ngan dikelola ku bapak. Ieu bumi sami saham anu istri naon anu putrina ngan dikelola heula ku bapak da aralit keneh upamana boleh gitu. Ketika ada ikrar dari orang yang belum meninggal untuk dihibahkan kepada anak-anaknya, tadi saudara simkuring. Yang paling penting eta data. Ya. Nya boroh nu kitu nya Pak, hutang wae kedah jelas data tulisan. Nah, ida tadayang tum bidainin ila ajali musamang tubuh tulis. Yeuh bapak ngahibahkeun mobil 500 juta ke anjeun. Nah, yeuh ngahibahkeun ke putri bapak bumi 1 miliar. Jelas tertulis sebelum meninggal. Ketika dia meninggal, dia berwasiat ka hade. Ya, jelas ieu harta hibah, ieu harta pusaka, tah ieu wasiat. Nah, gitu ya, Bu. Pami saemut sim kuring hibah mah asa teu aya. Teu aya. Saemut sim kuring mah. Tah anu aya batasan mah wasiat. Ya, iya. Kalau wasiat memang ada aturannya. Tidak boleh lebih la wasiata apa bener salah. Iya. La wasiata li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris, yaitu. Nu kadua wasiat tidak boleh dari sulus 1/3. Kalau hibah mah tidak ada.
bade tadi saurseun kuring, bade pameget anu langkung bade nu putri istri langkung seueur 2 kali lipat. Nah itu. Bade nu pameget satengahna ti nu istri tadi karena ningali kondisi boleh sebab itu bukan aturan waris. Eta mah jadi kanyaah ti nu ibu ramana kanu janten palaput terana tadi. Sakitu panennya Bu? Ya. Lah sebagai pembuka insyaallah kadina aya kesempatan urang guar salit deui berkaitan tentang ilmu waris bagian-bagianana saha anu kaing bagianana gitu nya. Siapa yang tidak berhak mendapatkan bagian atau saha anu bisa jadi batal mendapatkan bagian sebab ada itu. Ngadodoho sigare kenging padahal teu janten aya eta teh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.